Geus ayeuna urang nangtung sadaya jarah wadah. Atas jarah pertama mah ya sok orang jarah wadah. Baik marenta kayaknya kayak ya marenta kayaknya marenta. Aya yang pangeran lain. Biasa gitu ya. Selain pangeran weh gitu ya. Assalamualaikum. Daraqaumin mu'minin. Antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam minal awliya wal ulama wa syuhada was salihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna jinakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa i'tibaran bi wafatikum wa tawassulan ila rabbina fi hajatina liyaqdiya lana wa du'aan lakum nasallahu wahsyatakum wa rahima hurbatakum wa ghafara dhunubakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum wa adkhala alaikum rauhan min indillah wa salaman minna wa ja'alal jannata manzilakum wa maskanakum wa ma'wakum wa ma'wana wa ma'wa ahlina wa azwajina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidina anna ma'akum ma'ibadillahis salihin ma'al ulama wal awliya wa syuhada ma'al anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam ma'a sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-mukarramin wa sairit tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyiduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila arwahikum wa ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah. Syuhudillah ilahumul fatihah. Eyang sareng sadaya para karuhun abdi sadaya sejanya ngakeun ziarah boboran siap minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Oge sihapun tenah abdi sadaya seuputu eyang tina sagala kalapatan kaluputan kabodohan. Abdi sadaya oge abdi sadaya munut doa ti paduka eyang kamu abdi sadaya yang langkung uninga karena keayaan abdi sadaya waluratna abdi sadaya ku ilmu ku amal ku akhlak ku Allah dipabarinan kadudukan anu kalintang agung di mungguh Allah. Abdi munut kapaduka eyang muga eyang sadayana karuhun ulah hilap ka abdi sadaya uga ulah ngantep ka abdi sadaya uga abdi sadaya terutama dina waktu sakaratul maut abdi sadaya disafaatan ku eyang di alam kubur, disafaatan ku eyang di akhirat, disafaatan ku eyang. Abdi teu tiasa ngajagokeun amal abdi ilmu abdi sadayana. Oge abdi diajar ngaji, diajar dakwah. Abdi teh sejahid mah hoyong
tiasa neraskeun perjuangan eyang walaupun seueur keneh kalepatan kaluputan sareng kebodohan abdi sadaya nyuhunkeun dua eyang karomah eyang syafaat eyang abdi sadaya sing dipaparinan hidayah nu sampurna ku Allah, dipaparinan taufik nu sampurna ku Allah, dipaparinan keterbukaan dina ilmu anu manfaat oge abdi nyuhunkeun doa supados diraksa ti sakurnu zalim, diraksa tina sagala musibah, tina sagala fitnah, tina sagala kawonan. Oge doa abdi cita-cita abdi sadaya nu sae dimungguh Allah muga sing dikabul doa yang kalintang diantos ku abdi sadaya mau yununan urusan dunya urusan agama ieu sadayana kalintang abotna ugi yang ngadoakeun ka abdi sadaya sareng abdi bade nyuhunkeun widi ya bade wada ti paduka eyang nanging sadajan abdi wada abdi sekali deui nyuhunkeun supados eyang teras ngaping ka abdi sadaya eyang mugi ngadoakeun ka abdi sadaya mugi nyaaban ka abdi sadaya kalayan syafaat eyang doa eyang karomah eyang di dunya dugi ka akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Kubul.